Malahan mah urang keur sare dina beus ya. Keur kieu. Naon cik cileng teh. Tahu ya tahu Sumedang ya cenah carurintik 20.000 mangga ya nyobian haraneut keneh paranas keneh ya. Dilontongan dicengekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kapendak deui sareng sim kuring ya di Kang Rus channelnya abdi Kang Rus. Panjul ganteng. Ieu rekan-rekan ya nya. Nah, salam-salam kanggo kasadayana nu aya di mana wae nya, khususna warga Sunda lah, umumna kanggo kasadayana ya sapertos di Ciamis, Tasik, Garut, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Subang, Banjar, Majalengka, teras Suur sampai ke Banten Kampung Kurmanya Jawa Barat teh gitu. Pokoknya masing aya dina kesehatannya. Amin. Kaleresan ayeuna kadongkapan ti Hongkong nya, di Mandarin gitu ya. Iya, Mandarin. Oh, babaturanna ieu teh ieu pehun. Xinjiang, Gongtung Jingye 空港后你去啊，什么好呢？就这些啊，Nangkang dah, abdi mah orang Sunda tuh. orang Sunda. Wah, ketek sing ieu mah. Tak aduh. Ampun, orang Sunda. Tenanan. Selesai. Oh, sing. Nah, Sing po kita sing tahu gitu. tin siao ah. Iya. Palabargi sadayana ayeuna urang ngabahas ciri khas makanan anu di kota masing-masing gitu nya. Nah, ayeuna urang ngabahas heula di kota Bandung heula ye. Bandung Makang ye. Seueur pisan khas makanan ujung ieu teh. Suurnya. Contohnya peuyeum tah, peuyeum Bandung teh maneh kasohor eta teh. Kasohor Di Bandung henteu sembarangan lah, cek lagu tadi sageuneunnya meni teu ngeunaheun. Terus naon deui tah? Oncom Bandung. Terus teh gedung sate. mohon saya. Sate ya? Iya benar. Di Bandung. Kangkung Bandung. Terus naon deui tah? Ai Mojang Bandung kasup Kang. Oh, kaasup eta oge Mojang Bandung kan sanes eta mah sanes Mamen Ujang. Tah, kanggo ieu. Mojang Bandung bisa. Lain Ya, anu pokoknya mah eta mah nu kasohorna kitu nya. Nah, tapi eta teh seueur pisan di Bandung teh. nya leres. Tapi lamun disebatan moal anggeus 5 poe euy. Nah, lompat deui ka Cianjur. Lamun Cianjur mah eta teh tauco cenah. Oh, tauco mohon. Tauco mah ti Cianjur, apal tauco? Teu. Nya. Iya. Jadi ayeuna teh kudu dimumule ieu urang Sunda teh nya. Ciri khas makanan kota ka kota teh ieu wae nyebutkeun tauco henteu. Panjul ge. Nya henteu. Tauco nya mangga bilih aya anu can pernah gitu nya. Mangga dongkap ka Cianjur. Tauco onde-ondena ge sae aya. Onde-onde anu mata kasohorna oge deui yeuh euy lamun panen teh ieu kasohor pisan beas Cianjur teh. Oh, nya di Cianjur teh beasna. Di pasar oge. Beas ieu beas Cianjur tah. Heeh. Aya di mana-mana eta teh. Nepi ka dieu maksudna teh. Saking ku bagusna meureunnya gitu nya. Ieu cenah ieu meuni sae beas, oh da beas Cianjur atuh ieu mah kitu pokna teh. Tuan ya lembut kieu beas Cianjur mah cenah. Bagus da kitu nya. Nya pokona mah upami Sukabumi, upami Talapat mah euy cucur aya. Wah jujur. Cucur. Berarti tengah bohong. Sukabumi mah. Cucur tengah bohong. Henteu, tengah bohong. Jujur eta mah. Cucur gitu terus segala aya lah pokoknya mah nya da dempet aya Cianjur sareng Sukabumi mah. Di Sukabumi aya tauco ngan buatan Cianjur gitu nya. Di Garut euy. Di Garut. Wah, tapi Garut mah Dombanya. domba Garut. Dodol Garut. Oh, dodol tuh. Nah, malahan mah di Garut mah cucur teh lain cucur gak ya? Ngan lain cucur ngaranna euy. Burayot.
Benar. Benar. Urang teh kesaan, aduh ieu geuning ieu mah cucu teh di dieu mah kieu cenah. Naon ujang eta mah burayot cenah kitu. Burayot. Tuh, Garut mah seueur. Wah, jaket Garut, dompet Garut. Kulit asli. Tukang sol di Garut. Tukang cuanki di Garut. Seueur di Garut teh. Tukang cukur. Wah, pang-pang nama mayoritas pangkas rambut Asgar. Eta mah geus mancanegara, eta mah di mana-mana Asgar mah. Tah. Terus upami di Tasik mah ya nya. Kolontong, wajit. Nya wajit. Tasik. Ngareosan wajit asli Tasik. Mantap. Peuyeumna tah. Peuyeum. Aya peuyeum di mana-mana ge aya. Kan tina ciri khas teh beda-beda saalit lah gitunya. Peuyeum tuh Tasik Malaya mah terus kupat Tasik tuh kupat tahu Tasik. Nya. Di Tasik itu. Di Tasik anu ieu nama kupat tahu Tasik euy. Suka nama. Pami di Ciamis mah Galendo. Oh, sok aya nu bicarana. Tah, sok aya geuning kukurilingannya. Barangan tahu bulat. Tahu bulat mangga ieu Galendo cenah nya. Tah eta Galendo. Cucur oleh-olehna cucur. Galendo. Di Ciamis mah. Kumargi di Ciamis mah yo seueur pisan tanggal kalapa teh. Oh, tina kalapa Galendo teh. Kapan ciri khasna geuningan lautnya. Terus kalapa geuningannya. Palingan cenah dibarengan ku sotong oleh-oleh Ciamis sotong. Eta lamun di Majalengka mah euy gula cakar geus moal aya di batur mah. Gula cakar teh aya nu sebagian nu nyaurna teh kieu cenah, eta mah gula karang cenah. Oh, gula karang. Pada jiga batu karang. Gula cakar teh warnana teh seperti ieu tah gadangnya. Ting. Kade. Tah. Eta teh sanes gula beureum. Sanes. Tende gula beureum mah nu kieu. Kade si editor tak puas. Nangan dia. Tah malahan mah di Majalengka mah hampir di tiap pelosok ieu nya kebon tewu di mana-mana. Ayeuna oge masih aya keneh nya. Masih aya di akutan anu ku truk da Majalengka ye. Ulah nyebut truk. Mobil truk. Mobil ekol. Malahan mah ku sepur ongkoh. Sepur. Apal sepur? Makarel sarua jeung kareta, mirip kareta. Adina. Di Kadipaten teh harita mah nepikeun ka ngaliwat kita. Gejug kereta berangkat jug. Mama watihu. Saat nepi ka Majalengka mah malahan malin eta wae euy. Pabrik kecap Majalengka. Pabrik kecap. Terus seungitnya. Hampasna oge hampas kecap. Nya jadi naon nya hampas. Jeung cabe hejo dikitukeun teh. Geus ponna mah. Matak niler. Bu hampas. Ayo. Kayak sugana anu ngirim hampas ka dieu nya pabrik kecap. Seueur lain eta wae deui. Kasohor da ongkonya. Nya salian ti Batana Majalengka, Kenteng Jatiwangi Majalengka. Seueur. Opak. Terus ieu geuning gerejeg. Ekala nu bener teh gerejeg ieu. Duka ta benten-benten. Sarojeng ieu ya. Aya nyebut hawangan, aya nyebut wahangan. Nah, ieu oge gerejeg atau regejeg gitu. Nu punggungna mah rampeyek meureun nya urang mah. Urang mah rampeyek gerejeg pami di Bandung daerah Padalarang mah. Duka sadaya duka sebagian. Ngan pernah ka ditu meureun ngadangu ka ditu teh gerejeg nu kitu teh gorengan. Muhun. Aya di bayangan abi teh, awitan teh. Ya, hayu Mam sareng gorengan. Wah, di bayangan teh tempe, bala-bala. Gorengan teh. Kawan-kawanna nu kitu teh gitu. Regejeg. Regejeg. Janten dirinya teh apa? Sunda teh beda-bedanya beda-beda. Saking beungharna bahasa jeung khas makanan. Nya eta. Sunda mah. Kuetana. Jadi gitu di Bandung mah nya. Tah di Majalengka mah salian ti regejeg jeung gerejeg teh roronge. Nya roronge nya kitu eta babaturan. Babaturanna ke ting lanceukna ting adina urang mah teh nyaho. Nu penting mah eta we kitu sabangsana. Gerejeg manu ku udang lain. Rebon. Aya eta oge. Lauk asin gitu kan? Aya. Terus ayeuna roronge mah nu ku kacang. Kacang suuh. Nu gitu kan? Rampeyek teh. Ya da dulurna keneh teh ting alona ting mamangna uwana urang teh nyaho nya. Can pacak kaki, Can sempat nganon. Tah malahan mah euy pindah ti Majalengka saeutik teh nya ditueun Raja Galuh. Tah ayok nya teh. Non Cirebon. Tarasi eta mah. Tarasi cap udangnya Cirebon.
Sungit. Terus tehna disengit tehna teh euy. Tatarasina tah Cirebon teh. Duh. Matak mah gagal jika nama euy nya. Dari pakai nyambal mah ya. Balik di sawah nyambal. Aduh. Biasa Cianjur. Biasa Cianjur, rampayek Majalengka deunya. Heeh, geus pokona mah. Geus satulah dihayal tuh ieu mah. Jadi hayal. Matak lamun anu seungit Tarasi, berarti Tarasi Cirebon. Bener. Saya eta mah sok sia. Sareuri. Ka mana wae ieu mah. Ya. Enggak keur nyambal. Tuh, pinter. Tarasi. Beberes we hayo, aing mah beberes tadi. Yo, Tarasi sabenerna mah obat oge teh. Obat Supaya orang alamun wanian, luasan, teu sieunan. Tah, urang jadi lah teborangan gitu nya. Kudu sering makan tarasi. Hengeho supados urang teu tarasieunan. Benar. Bener. Kumaha akang we lah. Tarasieunan. Nah, itu pinter. Tah teras ka pali kiduleun Majalengka ieu nya. Nanjak. Heeh, Bantarujeg Malausma kadinya. Eta mah lolobana teh tukang bakso tahu. Bakso tahu, siomay tah. Batagor. Nya. Itu Bantarujeg. Rita orang ana sing ngobrol pakai bahasa Indonesia ke liburan ke Jogja. Pak, siomanya satu. Nggak pakai sambal. Ieu jang. Kaheula atuh ieu jang curang teh. Yang di mana? Bantarujeg. Tuh. Heeh. Kitu Di Yogyakarta. Aduh. Urang mah di Bandung sih euy. Asli. Di Bandung urang teh keur leumpang we. Alah. Tukang kuli ieu mah nya, tukang kuli dari Yuk we. Pasti ieu urang Majalengka. Nah, cenah Kang, apal urang Majalengka tingali euy. Terus doran pacuna pan pernek. Biasana tukang gali mah urang Majalengka. Oh nya. Nah, ku urang ditanya, tadi pada larang eta euy. Ceteh, Pak, aduh, simnaon di Majalengka? Urang we. Nah, geuning apal kuring urang Majalengka cenah. Apal cek urang teh. Soalna tukang gali kieu mah loba orang Majalengka. Nyaho tuh dewek nyaho nya cenah. Aing mah bet kitu-kitunya. Logatna ge geus apal euy. Aya kitu cenah ka urang teh kieu. Kitu dewek ti endi. Langsung gantinya. Cek urang teh. Ya abdi mah ngalalana we Kang cenah puter-puter. Oge, cenah teu mau toge teh. Hanya syukur waras mah can balik ke Majalengka. Nyai can bebenangan mah nya moal ka balik heuh. Tata aing babaturan tajeng si Kardi. Khas pisan deh. Khas pisan, heeh. Teh, Pak, di kantor heula apli bade ka ditu nya. Nya, kaadanya sing salamat. Kada hati-hati cenah. Heeh. Aduh, Engel mah. 6. sebenarnya mah Sunda Majalengka teh paling unik di antarana. Nya Sebab dina Sunda anu sanesna mah aya kemirip-miripan. Nya. Majalengka mah bener-bener unik. Soalnya cenah ge banyak cenah ge mun nada masih gak aya nadaan cenah kitu lamun di Majalengka mah kitu cenah. Heeh. Terus Jul ieu mah tetangga urang pisan. Obat ieu. Bituan Kadipaten Sumedang. Sumedang. Tahu Sumedang. Jarang mah eta mah amangna teh di Cirebon aya tahu Aya Sumedang. tahu Sumedang. Babaturan urang gawe ka seberang Kalimantan gitu ya. Aya. Aya di Jawa. Cicing nate gawe nate di tahu Sumedang gitu. Pokokna mah tahu Sumedang mah. Lamun urang di antara ti Cirebon jeung ti Majalengka gitu nya, kan ngalangkungan tah ka Sumedang teh, mau ka Bandung. Meni keur sare ge. Aduh, meni geus seungit yeuh. Eta ku seungitna euy. Tahu Sumedang mah. Sumedang. Lontong bongko. Cengek. Malahan mah urang keur sare dina beus ya. Keur kieu. Naon cik jeleng teh. Tahu ya tahu Sumedang ya cenah carurintik 20.000 mangga ya nyobian haraneut keneh paranes keneh ya. Dilontongan dicengekan ya. Tahu buatan Haji Yunus cenah. Teuing teh Haji apon loba we nya. Haji Yunus, Haji Badru, Haji Ade pokon mah seueur disebut eta teh ngaranna teh euy. Carurintik ya 20.000 mangga dicengekan yang seger yang lapar cenah kitu. Eta mah lain urang tiga tukang dagangnya euy. Ciri khasna deui sih euy lamun dina bus mah si wadahna teh tunana ieu. Disirahnya. Bari teh mah urang meuli nya. Salah Kang 20.000 mangga cenah kikian euy. Pernah urang ge. Eta neangan wadah dina sirah. Urang ge pernah. Eta si wadah teh padahal mah kadupa ku batur rek muragnya. Kieu can. Diomekeun deui teh. Naon ieu wadahna euy aya teh sirah astagfirullah. Jiga nama anyar eta mah euy. Anyar da anu geus ahli mah. Urang kan 20 siap cenah. Dibukanya anyar jiga nama
diajar keneh tenangan wadahna euy. Urang pernah. PKL ya. Heeh, PKL. Urang pernah itu Aduh. balik di Bogor. Nah, Lewat ke Bandung. Nah. Nah, lebih panjang gadinya. panjang eta leuwih teh. Uh, Oh, ingat mah tuh. Set, naik elap bu Wah. he. Set, biasa di Sumedang. Naik. Heeh. Tahu. Ah, ya, hanet yuk. 5.000 ge tiasa 5.000 tiai ha. Kali 20.000. Wah. Iya, sekarang. Alah tinggalin buat cina. Naon mang tinggalin. Iya nan wadah orang di mana? Pak Putun eta palisira. Omu. Lain teu kacirieun eta. Eraun meureun. Wadahan. Ya, Nuhun turun. Balik we. eta. Tah malahan mah euy Jul euy. Belah dieuna teh Ceras Pangeran Sumedang keneh nya. Oh nya. Bored Cilembu eta mah. Eta mah Cilembu teh. Da meuni keur hararipu sarareungit empuk. Ah, geus euy masih madu we cek urang teh euy. Heuh, Dibubui ya Allah. naon Jul? Dibubui boleh Sa- Cilembu dibubui. Terus? Aduh, dibaturan ku kopi hidang, digulaan ku gula cakar. Heuh, Nyamamam lain musim madu eta mah nya. Tapi sakapung mun usum supa sok aya seueur ngajajar euy. Begitu-gitu tukang supa. Oh nyo. Oh, bener, supa baradag euy. Mana mah ciri khas makanan bener-bener euy. Antara Cadas Pangeran perbatasan Sumedang Bandung katanya atau Cilembu teh euy. Bener. Yo. Lain urang hiji deui euy, urang mah hayang seuri urang mah lucu euy. Caritana teh kieu. Urang Majalengka. Kang cenah pami ka Majalengka pami bade ka Majalengka ka mana ya Kang ya? Tah teras we Kang ti Bandung ya. Akang ti mana? Ti Majalengka. Oh, naik elep we cek urang teh. Kayak seueur elep cenah. Nya, mohon. Kayak abi bari ka dieu, oh elep Kang, elep lah geus langsung eta mah. Ka Maja Talaga Cikijing ge contohnya. Di Bandung mah seueur elep. Geus urang teh eueuh. Ai urang balik deui make aya keneh sih euy. Eta si jelema teh aya keneh kieu we. Akang ka Majalengka mohon cenah. Teu ayanya elep teh, teu aya. Tah aya mobil. Aya elep, atuh ieu mah mikro cenah. Mikro. Astagfirullah. Unta tadi atuh Kang ieu mah mikro cenah. Ih, Mikro urang oge keur leutik teh apalna teh mikro nu kitu teh. lain ai borodo kurang disebutkeun elepnya, ai sugan teh ngartieun urang euy. Aduh cenah unta tadi ge mobil kieu mah aya mikro gitu cenah. Aduh, eta euy asa dosa urang euy. Oh, mun tadi aing geus nepi meureun ka Kadipaten cenah. Kang, Untung orang balik deh jika orang mun teu balik deh menang 2 tahun wae mah. Jadi yang ngajanteng nungan elep. jadi salah saya tak? Ya salah ting, salah sambung lah eta mah. Sambung eta mah. Aduh, kumaha? Ai cecenet ke asup. Naon tak? cecenet tuh. Cecenet kasup mana cenah? Eta mah cecenet mah ayana di nu balong saat. Lamun balong saat aya takusannya. Bila mana tah si balong ya takusan. Bila mana si balong eta saat breng cecenet jadi, terong jadi, cengek jadi, takokak jadi, jaradi kabeh, tomat oge jadi. Eta mah melak aja melak. Saha nu melak nanya. Teuing da lamun balong aya takusan terus saat jaradi eta teh euy. Euy nya aneh. Heeh. Ambung memperpanjang ah. Teu tega jo. Aduh, bener euy kayak pisan aslinya. Kala-kala Kang. Hah? Ai Putih Selong masukna ka mana? Naon ya teh di cecenet putih selong ieu mah. Jika nama si ieu mah hayang dahar jeung sambal dicoel ku putih selong jika nama kitu. Lapar deui. Mana sih mah mau putih selong? Putih selong mah di mana-mana ge aya, ayana dina pagar. Geus. Parap me eta mah. Baturanna cerme eta Heeh. tadinya. Wing ge da beuki sarua ieu teh. Ai Gerson. Astagfirullah. Gusti nagung Abong gule. jengkel aing ngedengen euy. Kersen cecenet segala sebutan geus ah. Yo ge nyarinya ya aneh ya. Heeh, araraneh da. Urang hayang. Naon di aneh di wae deui. Nanya aneh tapi lain buahna ngaranna nu bikin kuhul pisan urang. Ngaran buah. Heeh. Aya buahna teh. Aya, Ngaranna pikakeulun. Buah naon? buah entot. Sia. Wae mana? Bener. Buah entot aya leutik sakieu tah. Tapi dah heuh euy Juga aya urang ge. konyol. Anu hasemnya. Heeh, tah bener kan. Iya. Tapi urang euy loba nu menta euy. Kang cenah kolaborasi lah cenah urang Tasik jeung urang Majalengka mun bisa mah euy bahasana rada unik tadi aduna cenah kitu nya. Jadi si eta teh rada heuh kieu tah engke urang ngabahas eta mah. Ayo, Berikutna nya. ayo. Nah, heeh.
Jadi sebenarnya mah kieu ciri khas makanan teh emang di tanah Sunda tong ka Indonesia Sunda weh heula ieu nya. Aduh ciri khas makanan jeung usahana ieuna model di Tasik oge nya model kana sama bordelanana bordel gitu nya. Bordel, konveksi. Kana sendal itu ieu nyaman nyamanana daerah Tasikna daerah Bandungna tah sepatu Cibaduyut cenah nya. Katalah pisan atuh eta mah. Pokona mah ciri khas kota, ada ciri khas makanan, jeung oge ciri khas tempat usahana nya. Pokona mah karieu tah. Pokona tong baka barang impor lokal heula we di sana. Sarae Cintai produk lokal. UKM. Tah, Pilih aya makanan anu teu kasebat di daerah masing-masing anu suatu di komen gitu. Pada seorang tah, mangga deui kepala wargi anu nyakseni dina acara ieu nya. Bilih aya anu henteu kasebat khas-khas makanan di kota malah hadirin sadayana lah, malah saderek gitu ieu mah nya. Mangga sok we komen. Kang ieu kalangkung gitu ieu makanan ieu gitu. Ieu ciri khas ieu tah kitunya. Di komen. Da moal ka sebat sadaya tuh deui teh. Ada. Udah seueur. 3 tahun mah moal beak ciga nama euy. Nya kena kade tong hilap komen terus kirim ka Bumi Panjul. Rada lapar oge gara-gara mah. Misalkan kieu ti Garutnya. Kang nanti Garut can kasebut naon? Anu cenanya. Sok kirim ka urangnya. Bawa dipaketkeun lah dugi insyaallah nya. Ngarep. Ya, atur nuhun kasadayana nya. Ieu urang tadi tos ngabahas-bahas makanan geuning di tanah Sunda teh kaya pisan. Kaya. Kon mah kieu lah hebat, mantap pokona namanya. Karaos di Yul. Anda nakin. Palapadinya mah ulah palapadinya mah. Kang, aya budak. Seri da pengertian ieu mah nya. Urang luar negeri mah. Cincang khusus isung cing plati ku seako. Cina blak tumpak gitu. Dicekapkeun ti Kang Rus sareng Kang Panjul sareng rekan-rekan dugi ka dieu heula insyaallah sanes waktos urang pendak deui sareng kuring di dieu nya bare Sunda sadayana. Atur nuhun anu parantos nya kesini nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.